Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa suwari wa sholihin wa jamil malikatil muqarrabina wa ususon laruhi syabul qadir al-jilani wa ususon laruhi syedina Abi Bakri wa Umar Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususon laruhi musannifu kitab ta'lim al-imam al-alamah Burhanul Islam Az-Zarnuji tilmidu sahibul hidayah usulim wa puruhim wa silsilatim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasun fi ta'limil ilmi wa ahlihi. Urang lajengan kana kitab Ta'limut Ta'lim halaman 18. Mangga buka kitab nu aya sareng sim abdi anu kos kieu tinggal ngalogatan. Tos saja bardiran. Pasun fi ta'limil ilmi wa ahlihi. Paslun ari hiji pasal anu kaliwat hancana aya di playlist kitab Ta'limut Ta'lim ti mimiti dugikeun ka anca anu ayeuna aya di playlist bagian hiji 2 3 4 5 salajengna. Paslun areta hiji pasal takdiruhu huwa paslun fi ta'limil ilmi anu tetep dina martelakeun ngagungkeun anakana ilmu wa ahlihi sareng kana ahlina ilmu. I'lam kudu nyaho anjeun alima ya'lamu ilman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam. Ma'lamun mi'lamun bil amar. I'lam kudu nyaho anjeun bi anna talibil ilmi kana yen sanyana nyuprih kana ilmu la yanalu fil mudhari. Moal meunang ieu si jalma al ilma kana ilmu. Wala yang tafi'u jeung moal narima mangpaat ieu ilmu ka si jalma atawa wala yang tafi'u jeung moal narima mangpaat ieu si jalma bihi ku ieu ilmu illa bi ta'dimil ilmi angin ku ngagungkeun kana ilmu. Moal hasil jalma kana neangan ilmu jeung moal mangpaat itu ilmu ka itu si jalma kecuali eta si jalma ngagungkeun kana eta ilmu. Wa ahlihi jeung ngagungkeun kana ahlina ilmu guruna tegasna guruna anu ngajarkeun kana eta ilmu. Wa ta'zimil ustadi jeung ngagungkeun kana ustad ngagungkeun ka ustad. Wa tauqirihi jeung ngamulyakeun kana ka ieu ustad. Wa qila jeung dicarioskeun mawasola. Naon mawasola basa mawasola moal dugi sahaman hiji jalma wasola anu dugi ieu si man ila bihurmati angin anu geus nepi si jalma ila bihurmati angin ku ngahurmat. Wa ma sakoto jeung moal pati-pati gugur sahaman hiji jalma sakoto anu geus gugur ieu si jalma ila bitarkil hurmati angin ku sabab ninggalkeun kana hormat wa ta'zimi jeung ninggalkeun kana ngagungkeun. Waqila jeung dicarioskeun al hurmatu ari hurmat ari ngaran hurmat khairun eta leuwih bagus minat taati tibatan taat. Taat kanu jadi guru leuwih keneh alus hurmat kanu jadi guru dari leuwih keneh alus tibatan taat kanu jadi guru kitu. Ala eling-eling taro kudu ningali anjeun annal insana kana yen sanyana jalma layak puru anu kupur anu teu kupur ieu si jalma. Jadi layak ala eling-eling taro kudu nyaho anjeun kudu tingali ku anjeun annal insana kana sanyana jalma layak puru henteu kupur itu si jalma bil maksiati ku sabab dosa. Wa inna ma yakburu jeung pastina kupur itu si jalma bistighfafiha ku sabab ngenteng-ngentengkeun kana dosa. Wa bitarkil hurmati jeung ku sabab ninggalkeun kana hormat. Jalma jadi kupur
ka pangeran lain ku sabab dosa na tabab ngentengkeun kana dosa. Gampang dosa kieu mah dosa leutik lain dosa gede. Jadi nganggap sepele kana dosa teu salat engke deui sukan deui salat mata eta contoh teh istighfar ngenteng-ngentengkeun kana dosa. Eta nu mata kupur teh. Lain ku sabab minggawe dosana ku sabab ngenteng-ngentengkeun ngagampangkeun kana dosa wa bitarakil hormati jeung ku sabab ninggalkeun kana hormat. Wa min ta'dimil ilmi jeung eta tetep tina sawarehna ngagungkeun kana ilmu. Ta'dimul muallimi ari ngagungkeun kana ka ulama. Ieu ngaranna teh khobar muqaddam minna ta'dimi teh khobar muqaddam ta'dimul muallimi jadi mubtada muakhar. Qala ngadawu Aliun karramallahu wajhah Sayyidina Ali karramallahu wajhah karrama muga-muga ngamuliakeun sallu Gusti Allah wajhahu kararaina Sayyidina Ali. Ana ari kaula saur Sayyidina Ali abduman eta hambana jalma alama anu ngajarkeun ieu si jalma ni ka kaula harapan kana hiji huruf wahidan anu sahiji. Insya'a lamun mah ngarepkeun atuh si jalma lamun mangaraksa itu si jalma ba mangka dijual kaula. Wa insya jeung lamun mah karep itu si jalma toko mangka dimerdekakeun kaula. Wa insya jeung lamun mah karep itu si jalma istaroko tanyieun abid kaula atawa ngalayan kaula ka manehna kitu. Jadi saur Sayyidina Ali kaula teh jadi abid jalma anu geus ngajarkeun ka kaula hiji huruf anu sahiji atau ngajarkeun kana huruf anu sahiji. Jadi Sayyidina Ali teh lamun sapertikeun diajarkeun ku batur tah aya nu ngajarkeun ka Sayyidina Ali tah Sayyidina Ali teh jadi abidna. Tegasna mah guruna teh ka Sayyidina Ali teh pokona mah jadi abidna gitu. Lamun Sayyidina Ali mah kaula teh abidna guru eta rek dijual kaula teh teu nanaon, rek dimerdekakeun teu nanaon, nek dititah ngalayan ka guruna anu kanu ngajarkeun teu nanaon tah kitu. Jadi maksudna hamba jadi abid. Jadi kaula teh jadi abidna guru eta. Bakat tingku ngagungkeun atau ngamuliakeun anak kanu jadi guru gitu. Maksudna hadis ieu teh. Unsiddu ngaluarkeun siiran kaula fi dzalika dina ieu masalah syi'ron kana hiji syi'ran. Ra'aitu ahaqal ilma haqqal mu'alimi wa aujabahu hifdhon ala kulli muslimi. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Ra'aitu ngayakinkeun kaula ahaqul ilma kana anu panghak-hakna anu muallim teh haqqul muallimi eta nu pangleuwih-leuwih hakna anu hak. Jadi ngayakinkeun kaula anu panghak-hakna ulama teh anu pangleuwih-leuwih hakna narima kana hak. Nah sababna wa ujabahu jeung ngawajibkeun ieu ulama hifdon kana ngaraksa ala kulli muslimin kasakur-sakur jamanu Islam. Jadi para ulama teh anu ngaraksa kasakur-sakur jamanu Islam. Ngaraksa naon? Ngaraksa kana ngalakukeun kagorengan mah lamun eueuh para ulama mah sakitu aya oge para ulama dibejakeun ieu haram ieu teu meunang ieu dosa teh masih keneh loba nu ngalanggarna. Lamun eueuh kitu jabau hifdhon ala kulli muslimin jadi ngaraksa ka jamaah Islam para ulama teh. Jadi pang narima-narima anu leuwih anu panghak-hak namanya eta pang bener-bener ulama kitu maksudna. Laqad haqqa yakin tetel anu panghak-hakna ayyuh di yak laqad haqqa yakin tetel anu pang narima panghak-hakna ayyuh da anu kudu dibere anu kudu dihadiahkeun nilai ka ieu ulama teh karomatan kalawan kamuliaan. Li ta'limi harfin sabab ngawurukeun anak-anak sahuruf wahidin anu sahiji alfu dirhamin ari 1000 dirham. Panghadiah-hadiahna teh
1000 dirham atau ku kamuliaan anu panghak-hak nanti. Fa'in naman Allah maka harapan mimma tahtaju wallahu a'lam bishawab.